Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin wa goplatin wa syahwatin aridho anin nafsi. Aslu kulli maksiatin ari asal sadaya maksiat ai mukhalafatin tegesna nyulayaan lima kana perkara amaro anu marentahkeun saha Allahu Gusti Allah bihi kana ema wanaha sareng nyegah Allah anu hutina ema wa ghaflatin sareng poho lil qalbi kana hate an hadrati rabbi ti payuneun pangeran wa syahwatin sareng syahwat nafsaniyatin anu bangsa nafsu wahia sareng ahli syahwat ata'aluku eta cumantel bima kana perkara yusgilu anu nungkulkeun ma anillahi ta'ala tinggal ti Allah ta'ala aridho eta ridho anin nafsi tina nafsu bijtima il arifina kalawan ijma'na jami-jami ma'rifat wa arba bil qulubi sareng pirang-pirang anu ngagaduhan pirang-pirang hate li ana ridho karana saestuna ridho anha tina nafsu yujibu eta ngamestikeun ridho ngawajibkeun ridho tagtiyata uyubiha kana nutupan pirang-pirang kacacada nafsu wa masawiha sareng pirang-pirang kagorengan nafsu wa yasiru sareng jadi atanapi wa yusayiru sareng ngajadikeun ridho qabihaha kana anu gorengna nafsu hasanan kana anu alus paman tasaha jalma rodianu ridho man anapsihi tina nafsuna eman istahsanatah ngareken alus man halaha kana tingkahna nafsu wasakana sareng condong man ilaiha kana nafsu waman sareng sajalma istahsana nu ngareken alus man kula halin kana sadaya tingkah kula halin nafsihi kana sadaya tingkah nafsuna eman wasakana sareng condong eman ilaiha kana nafsu istawalat tah ngalindih alaihi ka eman non al goplatu goplah poho anillahi ta'ala ti Allah ta'ala wabil goplati sareng ku goplah yan soripu mengkol narima mengkol naon kolbuhu hatena eman anit tafakudi tina naliti wa muraatin wal muraati sareng ngaraksa li khawatirihi kana pirang-pirang karetegna kolbu patasuru maka hudang alaika man hina idin dinalika yan soripu naon dawa isyahawati pirang-pirang anu ngajak buktina pirang-pirang kahayang wa taglibu sareng ngalindih ieu syahwat hukaman id laisa karana henteu indahu eta tetep sandingan man minal muraqabati buktina muraqabah naon ma perkara ya depau anu bisa nolak maha kana syahwat waman sing sajalma golabat anu ngalindih huka eman naon syahwatuhu syahwatna eman waqa'atah tiba eman fil ma'asi dina pirang-pirang maksiat lama halata misti waslu kulli taatin sareng ari asal sadaya taat muwafaqatin tegasna ngetukan lil amri kana parentah wanahi sareng larangan wayak dotin sareng eling aya duhulin tegas nama asub fi hadrati rabbi dina hadroh pangeran
dipayuneun pangeran watanab buhin sareng inget lima kana perkara yurdi anu ngaridokeun ma hi kana rob wa ifatin sareng luhurna cita-cita ai uluwil himati tegasna luhurna cita-cita ani syahwati ninggalkeun pirang-pirang syahwat adamu ridho eta henteu na ridho min kati anjeun an hatina nafsu fainaman karena saestuna jalma lam yardo anu teu ridho man anapsi tina dirina man anapsi tina nafsu na man lam yastahsin tah eta moal ngareken alus man halaha kana tingkahna nafsu walam yaskun sareng teu condong man ilaiha kana nafsu waman sareng sajalma kana nu bukti man bihadal waspi eta netepan ieu sifat kana tabukti man mutanabihan eta anu inget mutayakidon tegasna anu eling litawariki kana pirang-pirang anu anyar datang wal awaridi sareng tegasna pirang-pirang anu anyar datang wabitayakudi sareng ku eling yatamakanu kongang man min tafakudi khawatirihi tina naliti pirang-pirang karategna man wa muraatiha sareng ngaraksana khawatir wa inda dalika sareng dina nalikana tafakud tahmadu pareum naon nironu syahwati syahwat anu sapertikeun pirang-pirang seuneu falayakunu atuh teu bukti laha eta tetep kana syahwat alika man naon galabatun ngalindih wala kuatun sareng kekuatan fayatasipu maka narima kasipatan man hina idin dina nalikana layakunu bil ifati ku ifah luhur cita-cita wa idata sopa sareng di mana-mana narima kasipatan man bidalika ku ifah kana tabukti man mutajaniban eta anu ngajauhan likulima kana sadaya perkara naha anu ngalarang sallallahu Gusti Allah anhu tina emma muhafidhon hal nanu ngaraksa ala jami'ima kana sadaya perkara amaro anu parantos marentahkeun sallallahu Gusti Allah bi kana emma wadalika sareng ari itu mutajaniban makna taatillah eta makna taat ka Allah subhanahu wala makana sareng samangsa bukti naon aridho ani nafsi tina nafsu sa naman eta tingkahna jalma ya ta'atu anu ngalakonan man al uluma kana pirang-pirang ilmu adh-dhahiriyata anu bangsa dhahir alati anu lata dulu anu teu nuduhkeun lati ala uyubin nafsi kana pirang-pirang kacacada nafsu naha tah ngalarang sal musannif an suhbatihim tina ngarejeunganana ka man ta'ato wa mukhalitihim sareng nyampuranana man tahato faqala teras ngadawuh musannif wallahu a'lam.